Bismillahirrahmanirrahim. Penak deui careng channel YouTube Abu Napisah. Mangga teraskeun deui ngalogat sarah kitab Sulamun Najat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa sareng ari itu udzuhulul wakti eta zawalus syamsi lingsirna panon poe anwastis samai tina tengah-tengah langit bitibari makalawan ngitung-ngitung perkara yadharu anu dohir itu malanaka kami lanapsil amri lain ku ngitung-ngitung datna urusan wayu lamu sarang dikanyaho ken itu emak biziadati dili ku tambah-tambahan nakalangkang andilil istiwa ikana kalangkang namanceran ingkana lamun kabuktosan itu dilil istiwa wa ila sarang lamun hente ingkana Pak bi hudusihi mangka cukup ku ngitung-ngitung anu anyarna itu dil liduhri pikeun salat lohor sumiat di ngaranan itu duhri widalika ku itu duhri li annaha karana sanyana itu duhri eta awalus sholati kawitanana salat anu salat hakana itu salat saha Jibril malaikat Jibril bin Nabi sarta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrotaini halna dua kali fiyaumaini dina dua poe inda babil kabati tegesna dina sandingan lawang Ka'bah mimma nyatana perkara yali anu nyanding itu ma'al khuprota kana khuproh summa ilal hijri tuluy dekeun hijr Ismail bikasril ha kalawan dikasrahkeun hakna walifaliha sareng karana midamelna kana itu salat duhri wakta dohiroti dina waktuna panas panon poe ail hari tegesna panas wa bulugu dzili kulli syai'in sareng ari tepina kalangkang saban-saban perkara mislahu kana misilna itu zaidan halna anu ngaleuwihan ala dilil istiwa'i kana kalangkang namanceran ingkana lamun kabuktosan indahu eta tetep sandingeunana itu naon dzillun kalangkang lil asri eta lil asri tetepikeun salat asar sumiat di ngarananan as-sholatu salat bidalika ku itu asar litana kudi dau isyamsi karena kurangna cahaya panon poe minha tina itu asri hatta yafna nepi kabeak itu dau tasbihan karena nyarupaan bitana kudil gosalati kana nguranganana cai kumbahan minas saubi tina baju bil asri ku diperet hatta tafna nepi kabeak itu gosalah wa gurubu samsi sareng ari surupna panon poe goe bu batu jami kursi samsi tegesna surupna sakabeh bubuleud panon poe wa in bakia sadajan nyesa naon asia sorot eta lil maghribi tetepikeun salat maghrib sumiat di ngaranna naon as-sholatu salat bidalika ku itu maghrib li fa'liha karana midamelna itu salat maghrib akiba waktil gurubi tetep dina sabada waktuna surup wa gurubus sapaki sareng ari surupna mega al ahmari anu beureum eta lil isai tetepikeun salat isya wahia sareng ari itu isya bikasril aini kalawan dikasrahkeun aina walma disareng dibaca panjang lugotan cek lugot eta ismun ngaran li awwalid dolami pikeun kawitan poek wasumiat sareng dingaranan bihi ku itu isya naon as-sholatu salat li fa'liha karana midamelna kana itu salat hina idin dina nalika itu awalil dolam wayan bagi sareng penting naon nadebu takhiriha sunat ngahirkeun itu isya ila zawalil aspari nepi kalingsirna mega anu koneng wal abyadi sareng anu bodas hurujan karena ngaluarkeun min hilapi mantina ihtilafna ulama aujab anu ngawajibkeun itu mandalika kana itu takhiriha waman sareng ari sahabae jalma eta la sapako anu henteu aya mega eta maujud lahum ka itu man aulam yagib atawa henteu surup itu sapak yuk tabaru mangka direken hina idin dina nalikala sapako
naon goe batuhu ku surupna itu sapak. Bi aqrabi baladin kana pangdeket-deketna negara ilaihim ka itu man bi ayun sabaku secara dinisbatkeun naon waktul maghribi waktuna maghrib inda ulaika dina sandinganna itu man ila lihim nepi ka peutingna itu man fa ing kana mangkalamun kabuktosan naon asudsu sapergenep masalan umpamana ja'alna ngajadikeun kami laila haulai kana peutinganana kana ka itu man sudusahu kana sapergenepna itu lail waktal maghribi kana waktu maghrib wa baqiyatahu kan sareng kana sasesana itu lail waktal isai kana waktu isya wa in qosuro sanajan pendek itu waktu isya jidan kalawan pendeknyaan wa tuluul fajri sareng ari bijilna pajar as-shadiqi anu bener itu pajar wa huwa sareng ari itu tuluul fajri as-shadiq eta bayadu si'au syamsi bodasna sorot panon poe inda kurbiha dina dalika deketna itu syamsi minal upuki tina upuk asar kianu belah wetan itu upuk al muntasiri anu nyebar naon dauhu cacaangna itu syamsi al mu'taridi anu malang junuban kabelah kaler wasimalan sareng kabelah kidul eta lil fajri tetepikeun salat subuh wahadihil khomsu sareng ari ieu salat anu 5 eta lam tazdami henteu narima kumpul itu khomsu li ghairi nabiyina pikeun salianti nabi urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hikmatu sareng ari hikmahna pitah sisi shalawatil khomsi dina nangtukeunana pirang-pirang salat anu 5 bi auqatiha kana pirang-pirang waktuna itu shalawatil khomsi wa bi adadi rokaatiha sareng kalawan bilanganana pirang-pirang rokaatna itu shalawatil khomsi eta qala ngadau sahabadul hukama sapalihna ahli hikmah tuhtasu ditangtu ke naon kulu sholatin saban-saban sholat minal khomsi anu tetep tina 5 waktu bil auqati kana pirang-pirang waktu wabil ada disareng kana pirang-pirang bilanganana litahsisi kuli nabiin karena tangtuna saban sama nabi sholatahu kana sholatna nabi bidalika ku itu auqat pa awaluman mangka ari kawitanana jalma sholanu sholat itu man asubha kana sholat subuh eta adamun Nabi Adam alaihissalam hina kharaja dina nalika keluar itu Adam minal jannati tina sawarga waro'a sareng ningali itu Adam adul mata kana poek pahopa tulusieun itu Adam khaupan kalawan sieun anu nyaan syadidan anu banget falaman sakko mangka samang-samang sabelah naon al fajru pajar sholat mangka sholat itu Adam rokaataini kana 2 rakaat rokaatan tegesna sarokaat li syukri karena syukuran ala kholasihi karena salamatna itu Adam minad dulumati tina poek warokaatan sareng kana sarokaat li syukri karena syukuran ala audi dau'in nahari kana balik deuna cahaya berang wa awaluman sareng ari kawitanana jalma sholat anu sholat itu man adzuhra kana sholat lohor eta Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihissalam hina amaro dina mangsa marentahu ka itu Ibrahim sa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala bidabehi waladihi kana mencit budakna itu Ibrahim Ismaila tegesna Nabi Ismail summa bidabahi pidaihi tuluy mencit kana tetebusna itu Ismail wadalika sareng ari itu bidabahi fida eta hina zawali syamsi dina nalika lingsirna panon poe pas sholatul sholat itu Ibrahim arba'a rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat rokaatan tegesna sarokaat li syukri karena syukuran alal fidai karena tetebusna itu Ismail warokaatan sareng kana sarokaat li syukri karena syukuran ala dahabi khuznihi karena ilangna prihatina itu Ibrahim ala waladihi
karena budakna itu Ibrahim, warokatan sareng kana sarokat litolabi ridhoillah litolabi ridhollahi ta'ala karena nyuprih kana ridhona Gusti Allah ta'ala alaihi karena itu walad, warokatan sareng kana sarokaat lihusuli nikmati karena tepina nikmat, wahia sareng ari itu nikmat eta al kabasu domba al munazzalu anu dilungsurkan itu kabsu minal jannati ti sawarga, wahwa sareng ari itu kabsu eta kabsu habila domana habil, wa awaluman sareng ari kawitan jalma sholat anu sholat itu man al asro kana sholat asar eta Yunusu Nabi Yunus alaihi salam hina akhroja dina mangsa ngaluarkeun huka itu Yunus saha Allahu Gusti Allah taala mimbatnil huti tina jero beteungna lauk, wahwa sareng ari itu Yunus eta mislu far khitoiri sapertikeun pegaran manuk aladi anu la risa anu teu aya bulu eta maujud bihi dina itu farhi, wa qad kana sareng nyata kabuktosan itu Yunus eta pi arba'i dulumatin aya dina opat pirang-pirang popoek dulmatin tegesna popoek dulmatil khosa tegesna popoek na pejit, wadul matil mai sareng popoek na cai, wadul matil laili sareng popoek na peting, wadul matin sareng popoek pibatnil huti anu tetep dina jero beteungna lauk, wakana sareng kabuktosan naon khurujuhu kaluarna itu Yunus eta waktul asri tetep dina waktu salat asar. Pas sholat tuluy sholat itu Yunus arba'a rokaatin kana opat pirang-pirang rokaat sukron karena syukuran lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala ala kholasi karena salametna itu Yunus mintil kadulumati tina itu pirang-pirang popoek al arba'i anu opat itu dulumat wa awaluman wallahu a'lam bisawab.